Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa bahasa Sunda. Nawaitu sauma godin an adai pardi syahri ramadana hadhihi sanati farda lillahi ta'ala. Hartosna niat abdi puasa dinten enjing tahun ieu dina sasih Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitu sauma godin an adai pardi syahri ramadana hadhihi sanati farda lillahi ta'ala. Hartosna niat abdi puasa dinten enjing tahun ieu dina sasih Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Niat puasa bahasa Indonesia. Nawaitu sauma godin an adai pardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nawaitu sauma godin an adai pardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niatnya eta salah satu syarat syahna puasa. Dina fikih dijelaskeun ari ngaran niatnya eta maksud hiji perkara dibarengan jeung migawena. Ari tempatna niat eta dina hate, ari ngucapkeun kana niat eta sunat. Jadi anu wajibna nyaeta niat dina hate. Niat puasa dilaksanakeun pas wengi setiap wengi dina sasih Ramadan.